Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayana Kang Haji. Aduh. Baraya ya. Abdi teh sebal baraya. Nah, yo barayanya ya aktivitas di pagi hari tinggal baraya ya. Kang Haji channel haus baraya. Nah, yo Wah Haji Emon baraya tuh. Buka cai saha ya. Tinggal barayanya Masya Allah tak enak. Kang Haji nuju di kebon ya baraya ya ngeriung mumpulung we ya biasa barayanya Dari awak para baraya. petani baraya ya tuh Masya Allahnya. Nah ya Kang Haji channel haus juga sama baraya tuh tinggal. Haus. Nah iya Wah Haji Emon baraya ya soulmate-na Kang Haji channel baraya tuh tinggal ya. Oke, baraya ya aktivitas di tanah para petani mah baraya. Masya Allahnya. 105. Tahu hituna baraya urang teh kedah seueurkeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hituna teh urang teh kedah seueur-seueurkeun rasa syukur kumargi urang teh tos dipaparinan kasehatan, kemudahan yang kelancaran tuh tinggal ya. Di selang-selang aktivitasnya kieu baraya udud jeung kopi tuh Masya Allahnya. Nikmat baraya ya. Nikmat baraya cenah ya. Kumaha deui teh pagadagan teh kieu wae. Oh Masya Allahnya baraya ya tinggal itu insya Allah baraya tanam-tanam sarada bokor sareng kembang burkol baraya ya. Begitu nama orang langsung we berbincang-bincang sareng Kang Haji channelnya aja barayanya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Kang Haji. Oh ya nuju tanen naon itu Kang Haji ya? Salah bokor jeung kembang burkol. Oh salah bokornya tuh. Domingon deui ya teh. Rencana teh itu domingon deui Kang Haji ya? Oh, Aduh tuh domingon deui ya. Tah ieu soulmate na baraya nuturkeun we baraya tinggal tuh. Ya Kang Haji Emon. Oh janten ya teh 2 mingguan deui bareng Kang Haji nya. Dipanen. Panen teh. Tah ieu sangkan tatanen lancar kitu Kang Haji perawatanna naon wae ya? Perawatanna kedah sae we dina berak. Oh. Kedah dicabutan. Ieu teh nya. Hasilna ge sae sepotos awewe amun bebersih bersihkan kosmetik. Iya. Langkung utami ayeuna ngaburi cat. Oh ngaburi cat tuh baraya. Jadi cenah saur Kang Haji channel teh barayanya pami urang hayang tatanen sae teh jadi perawatanna baraya cenah. Sapertos siga awewe istri baraya lamun awewe dangdan berkomek non komes non Ngangge kosmetik. kate ngangge kosmetik cenah baraya insyaallah bakal geulis baraya tah ieu ge sami cenah baraya jeung tatanen ge. Tah iya weh. Naon Haji Aman? Kapal api sareng ngerokok jarum coklat. Oh, iya. Kanu udud wae baranya Masya Allah. Di pirarian da cing nyam laseunu atuh melihara resep pisan teh. Masya Allah nya baraya ya tuh. Aduh. Jadi di mana Ya. mana ya, Mas? Dewe ya Kang Haji channel sareng Kang Haji yang mana baraya. Begitu tuh melepus we ya Wah Haji yang mana ya. Tanpa kapal api jeung yeuh cing eta bensin ngadikeun aya nya teh. Tunggu si parum. Kok yung baraya kok kieu ge Haji yang mana sok curek baraya. Ya iya jam 8 je. Aya jam 8 bos. Jam 8. Oh, tinggal barayanya. Itu kasih Umi anjing. Aya si Umi Masya gitu. Allah barayanya. Aya. Urus kaya gitu gitu tembaga parab jangkrik jam 5. Gampang lain seuri. Bogi kan. Duh baraya teh dia. Ieu sendiri teh bareng ngadambal babagi baraya ieu nya. Jadi cenah tatanen teh secara werang kieu baraya aduh Masya Allah lah pohon mah. Karena kudu jagaan ada pare. Manuk beki lain ku manuk Itu si teh dugul kitu ada piraku. muaka dia manuk mah atuh loba jelema
Ya ya kieu mah. Panginten sakitu lah barayanya kin kelah ke dilanjut di baraya pokona mah tong hilap seueurkeun rasa syukur. Mun aya sampo baru-baru sampo Tah. poekeun di dieu. Ini genah euy. Oh. Rasa syukur berkah sinareung lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man, bawaan orang